para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Lukas. Teopilus anu mulia, seueur jalmi anu parantos sateka-teka nyeratkeun perkawis anu parantos kajadian di urang. Hal-hal anu diserat ku maranehna cocok sareng carios anu katampi ku urang ti jalmi-jalmi anu ngawawarkeunana. Nyaeta anu nyaraksian sorangan eta kajadian ti awalna. Sim kuring, kumargi parantos nyuk curug kalayan taliti eta perkawis ti awit kajadianana, gaduh emutan aya saena nyeratkeun eta hal kalayan beres jujutanana kangge paduka. Maksad sim kuring nyaeta supados hal leresna sagala perkawis anu parantos diwulangkeun ka paduka teh ku paduka kauninga sadayana. Keur mangsa Herodes ngarajaan di Yudea, aya hiji imam ti golongan imam-imam Abia jenenganana Zakaria. Istrina oge turunan imam jenenganana Elisabet. Istri pamegat mulus lampahna dipayuneun Allah, kacida taatna kana hukum jeung parentah pangeran. Teu karagunganeun putra lantaran Elisabet gabug, jeung deui duanana geus kacida sepuhna. Dina hiji poe Zakaria barang damel mangku kawajiban imam di bait Allah, giliranana laladen poean. Numutkeun undian anu biasa dijalankeun ku para imam, anjeunna anu kapilih kudu ngukus dina altar. Anjeunna lebet ka bait Allah. Sabot anjeunna ngukus meuleun menyan, jalma rea ngadaroa di luar. Breh malaikat pangeran nembongan ka anjeunna, ngadeg di katuhueun altar paragi ngukus. Zakaria ngarenjag jeung kacida sieunneunana. Tapi malaikat teh ngalahir, ulah sieun Zakaria, paneda anjeun ku Allah enggeus didangu. Elisabet pojo anjeun bakal boga anak, lalaki, pingaraneunana Yohanes. Pisakumahaeun anjeun bagjana upama eta geus lahir, nu sejen oge loba anu bakal bungah. Eta teh bakal jadi jelema penting di payuneun Allah. Ulah sina nginum anggur atawa inuman keras liana. Ti barang dijurukeunana bakal dilinggihan ku Roh Suci. Jeung bakal nungtun urang Israel baralik deui ka pangeran Allahna. Manehna ku pangeran diutus ti heula, bakal kuat jeung kawasa cara Nabi Elias. Bakal ngarapikeun kaum bapa jeung anak-anakna. Bakal nungtun tukang ngaralawan baralik deui kana pikiran anu bener. Jadi eta teh bakal nyadiakeun keur pangeran hiji umat anu daraek ngabdi ka mantena. Piunjuk Zakaria ka malaikat. Perkawis eta kumaha bade buktosna? Abdi parantos kolot, pun bojo nya kitu keneh. Waler malaikat, kaula teh Jabrail, purah aya di payuneun Allah, anu ngutus kaula ayeuna ka anjeun, nepikeun ieu warta anu pikabungaheun. Ieu hal tangtu bukti dina waktuna. Tapi ku anjeun teu dipercaya. Kusabab anjeun henteu percaya, anjeun bakal pireu moal bisa ngomong nepi ka mangsa anu diomongkeun ku kaula kajadian. Jalma-jalma anu keur ngadaraguan Zakaria hareraneun dumeh anjeunna sakitu lilana di jero. Ari kaluar, Zakaria bet teu iasaeun sasauran. Ku jalma rea kajudi yen anjeunna di jero mendak titingalian. Ku sabab teu iasa sasauran pisan, anjeunna tuluy pepeta ku panangan. Sanggeus tutup giliran anjeunna laladen di bait Allah, Zakaria mulih ka bumina. Teu lila ti harita, Elisabet geurehanana ngandeg.
terus ngerem anjeun nepi ka 5 bulan. Sarta misaur kieu, akhirna pangeran kersami tulung, ngaleungitkeun kahinaan diri kuring. Sanggeus Elisabet ngandegna nincak 6 bulan, Allah ngutus malaikat Jabrail ka Nazaret, hiji kota di Galilea. Nyandak amanat ka hiji parawan anu eukeur babakalan jeung Yusuf, turunan Raja Daud. Eta parawan ngaranna Maryam. Jabrail sumping ka Maryam tuluy ngalahir. Salam rahayu, pangeran nyarengan ka nyai, sarta pohara ngaberkahanana. Maryam ngarenjag nguping kasauran eta malaikat, jeung henteu ngartoseun naon maksudna. Malaikat ngalahir deui. Ulah sieun Maryam, nyai kenging kurnia ti Allah. Nyai bakal ngandeg, bakal puputra anu ku nyai kudu dijenenganan Yesus. Eta putra nyai bakal agung, jeung bakal disarebut putra Allah nu Maha Agung. Ku Allah pangeran bakal didamel raja sakumaha Daud karuhuna. Bakal ngarajaan katurunan Yakub salalawasna, sarta karajaanana moal aya anggeusna. Piunjuk Maryam ka eta malaikat, eta perkawis teh kumaha pitiasaeunana, margi abdi teh parawan keneh. Malaikat ngawaler, nyai bakal disumpingan ku Roh Suci, bakal diliputan ku kakawasaan Allah. Ku sabab kitu eta putra anu bakal medal teh suci, bakal disebut putra Allah. Sangkan nyai terang, Elisabet baraya nyai anu kacaturkeun gabug tur geus sakitu kolotna, ayeuna keur ngandeg geus ka 6 bulan ieu. Sabab mungguh di Allah mah henteu aya anu mustahil. Piunjuk Maryam, abdi teh abdi pangeran, mugia laksana sakumaha pilahir juragan. Tidinya malaikat teh jengkar ngantunkeun Maryam. Tidinya Maryam gewat angkat ka hiji kota pagunungan di Yudea, ngajugjug ka bumi Zakaria. Sasumpingna tuluy uluk salam ka Elisabet. Barang Elisabet ngadangu salamna Maryam, bayi di jero kakandunganana ngulisik. Elisabet dilebetan ku Roh Suci, terus nyaur tarik, nyai-nyai anu pang diberkahanana ti sadaya istri, mugia wilujeng putra nu baris medal ti nyai. Karah naon ieu, ibu dugi ka kenging nugraha disumpingan ku ibuna Gusti sembaheun ibu. Barang nyai uluk salam, jabang bayi di jero kandungan ibu dugi ka ajurg-ajurgan atoheun. Nyai estu bagja parantos kersa percaya yen perkawis anu diandikakeun ku pangeran teh tangtos buktos. Saur Maryam, hate abdi muji ka pangeran, jiwa estu bingah, kukarana Allah juru salamet abdi. Reh mantena parantos mika emut ka abdi, abdina nu laib. Ti semet ayeuna, jalma rea ka abdi bakal nyarbat bagja, reh abdi nampi perkawis anu madulia ti Allah nu Maha Kawasa. Suci jenengan mantena. Sugri nu mika ajrih ka mantena, turun-tumurun ku mantena dipikawelas. Mantena metahkeun pananganana anu santosa, ngubrak ngabrik anu aradigung, katut sagala paniatanana. Raja-raja anu garagah perkosa, ku mantena dirurud tina tahtana, jalmi laib dijungjung harkatna. Kaum lapar dicekapan ku sagala kasayan, nu baleunghar, sina indit ngagilincing. Mantena sumping, nulungan Israel abdina, sakumaha jangjina kakaruhun urang. Emuteun yen seja mikawelas ka Ibrahim, sareng ka sugri turunanana salalanggengna. Sanggeus nganjrekna di Elisabet kurang leuwih 3 bulan, Maryam tuluy mulih. Sanggeus Elisabet bobotna jejeg bulana tuluy babar, putrana pameget. Tatangga-tatanggana jeung wargi-wargina
anu nyarahun yen anjeunna mendak ganjaran anu taya papadana ti pangeran, kabeh daratang ngawilujengkeun. Sanggeus Yusua eta murang kalih jejeg saminggu, maranehna daratang deui arek nyepitan murang kalih. Sakalian dipaparin jenengan Zakaria cara ramana. Tapi saut ibuna, ulah eta ngaranna, kudu Yohanes. Tapi ceuk maranehna, jenengan kitu mah teu aya di wargi-wargi ibu. Tidinya maranehna pepeta ka Zakaria, maksudna naranyakeun, murang kalih teh kudu dijenenganan saha. Zakaria mundut dipangnyandakeun batu tulis, geus kitu nyerat kieu. Ngaranna Yohanes. Jalma-jalma teh kacida hareraneunana. Ari Zakaria harita keneh dadak sakala iasa deui sasauran, tuluy ngamulyakeun ka Allah. Jalma-jalma jadi sarieunun. Saterusna beja eta kajadian teh nyebar ka sakuliah kota pagunungan Yudea. Saban anu ngadenge eta beja, hatena ting tararanya. Rek jadi naon eta murang kalih teh? Kawantu eta murang kalih teh diaping ku kakawasaan pangeran. Zakaria ramana Yohanes dilebetan ku Roh Suci tuluy ngawejang ngucapkeun amanat ti Allah. Sagala puji ka pangeran Allah Israel, mantena sumping sajanulungan umatna, ngabebaskeun maranehna. Urang dipaparin juru salamet perkosa, turunan Daud abdina. Baheula mantena janji, dikedalkeunana ku nabi-nabi pilihanana, bakal nyalametkeun urang ti musuh-musuh, tina genggeman anu gareuleheun ka urang. Dawuhanana, mantena baris mikawelas ka karuhun urang, sarta baris ngalaksanakeun janjina nu suci. Ka Ibrahim rama urang mantena sumpah, janji ngalepaskeun urang ti musuh-musuh, sarta ngidinan urang ngabdi ka mantena kalawan taya karisi. Sangkan urang dipayuneunana mulus jeung bener saumur-umur. Ari hidep anaking, bakal disarabut Nabi Allah nu Maha Agung. Hidep ku mantena diutus ti heula, keur naratas jalan mantena. Pikeun ngembaran jalma-jalma yen bakal disalametkeun ku jalan dihampura dosa-dosana. Allah urang sifat welas sifat kurnia, bakal nyorotkeun cahaya pisalameteun sina meletek luhureun urang. Sina sumorot ti sawarga, nyaangan sakur anu araya dina poekna kalangkang maot, baris nungtun lengkah urang ka jalan nu aman santosa. Murang kalih tea beuki ageung, jiwana beuki teguh. Anjeuna mukim di gurun keusik, ngantos mangsana nganyatakeun anjeuna ka urang Israel. Sakitu dawuhan Gusti Allah.